Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng, Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official nuju nganca carios nyambung, judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-20 para wargi. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pang beberah mana. Atuh nyawilujeng ngalaksanakeun ibadah saum para mitra tangtos nagenya pas ayeuna sasi saum di uploadna ieu carios para wargi. Namun bade naon teh ngadangukeun mah 100 nangge ge mangga. Namun pas di-upload ieu nuju sasi saum. Para mitra anu mulia atuh salajengna atuh namina kembang kadu para mitra. Ai kembang kadu naon cenah namina kembang kadu? Kembang kadu namina Olohok para mitra. Kembang kadu namina Olohok. Mangga atuh kasugeri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Salajengna para mitra Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga nyangakeun wae etang-etang hiburan pang beberah manah. Carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-20. Mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Wat Tatang ayeuna nincak bagian ka-20. Dongeng parantos dugi kanalika Jakaria jeung Asmita. Harita nepungan kanu keur karyaannya, Nyidarsih rek kawin jeung Salim. Salim dina ngoning anjeunna kawin teh make tatanggapan sagala. Duh, kedang penca diayakeun. Mung nya kitu hiburan-hiburan sanesna kaya ningsintir, main angkong, domino, main ieu para mitra. Ya macem-macem. Ya digede-gedekeun malah ngadu cenah ngadu ieu, ngadu domba, ngadu hayam, ulah bangsa adu-aduannya bungkul. Terus tunyung mah jelema aya duh ampun. Si Salim tapi ya mah mung aya dina dongeng wungkul jelema model kieu para wargi mung aya dina dongeng wungkul kitu mangga urang teraskeun. Harita Jakaria ngarandeg sisi kebon jagong ningali loba jelema ting araleut. Si horeng nu tas marunyungan jeung anu kakarada ratang heab-heab seueur amarah geus ngaheab jero dadana. Komo ngadenge suara kenang penca jeung suara goong ngungkung mah suku geus teterjel geus hayang geura luncat ka pakalangan. Tapi luncat ge lain luncat rek kaul ngigelangan hayang geura luncat terus tarung. Beungeut Jakaria geus semu geuneuh ka dia beusi atah beuleum. Huntu kekerot dibarung ku panon rundut rindat. Lanjut nyan rongkah kawinannya. Itu sebah onangan mending ngabrul kitu. Jabai teh kenang penca mending ngageder. Na bareng jeung Yunatan kitu da sapiraku kawin make nangap kenang penca onaman mah. Cek Asmita. Bari ngareret ka Jakaria nu keur mureleng ka palebah Imah Salim. Atuh puguh hate Jakaria asa tambah panas ngadenge omongan kitu ti Asmita. Meuni geus hayang belenyeng ngaburak barik nu keureuweuh-reuweuh. Geus kitu Asmita tumanya kana pamadegan Jakaria. Ayeuna kumaha maksud kilanceuk dia tuh? Pokna bari neuteub. Teu kumaha geus yakin kieu mah. Pikeunna dewek rek edan-edanan euy. Pati-pati dewek ge teu jadi ka Nyidarsih moal geunah panasaran geus ngarak-rak iga wawalak si Salim. Samalah jeung si Ruminta ku aing dijajal paduli teuing saluhureun lah. Ngan moal ka ayeuna Ki Asmita geus nyedak ka poek. Ki Asmita nyieun kaributan di tengah-tengah nu lalajo wayang goleknya. Sabab ngadenge tinu ngalaliwat rek nangap wayang golek. Di mana Ki Asmita keribut di dinya kuring rek nakuk ku walak si Salim, terus rek ngiwat Nyidarsih. Yu ayeuna mah urang ka belah kulon, bari ningalian kedang penca. Di kajauhan we, sugandina tatabuhan kedang penca aya barudak dina ngerang, murid-murid Bah Jumarta. Jeung aya barudak ti lembur banen sabab dewek ieu baheula kungsi ngajar silat ka barudak di sasak beusi. Nya we tuh sugan we di dinya aya tampian jeung kacai lah kitu. Cek Asmita geus kitu maleos Jakaria ngaleos. Dina leumpang mending ngagedig dituturkeun ku Asmita.
Sanggeus rada deket ka sisi lembur, harita teh Jakaria reg arireun deui. Sabab dina jero garduh aya 4 urang lalaki keur ting barakatak saleuseurian. Si horeng murid-murid Salim keur ngajaga keamanan sisi lembur, di antarana nyata Antasim, Surdi, oge Damin, jeung saurang kokolot katelah Subin pangawakan pendek DDP make celana pangsi hideung. Di kaos hideung belang bodas teu beda ti kuda zebra. Beung weueur kulit ngajeplok satampa. Badis we para mitra. Aduh eta beubeur kuda. Iket barang bang semplak, harita teh bedog ngagaplek dina cangkeng. Leungeun meni babaling bingan ken cakatuhu make gelang bahar. Ramo leungeun anu katuhu meni rimil ku batu ali, teu sirikna segede-gede muncang. Penek nama para mitra, penek nama tak pikagigiseun, nu matak Salim dipercaya ku Salim jadi kokolot ngajaga keamanan di sisi lembur. Naon sababna para mitra make batu ali seueur keur ngiprat keur naeke maksudna kitu. Si horeng Subin jeung sapada baturna saleuseurian teh keur marahin daromino. Nu eleh dicerongan ku mehong disidik-sidik teu beda ti jelema nu garelo. Ari katamah-tamah harita si Omlen nyampeurkeun bari dalagdag daligdeug jeung ngocomang si horeng si Omlen mabok. Atuh Subin jeung baturna nu keur saruka seuri teh ngadak-ngadak jempe tuluy ting palencerong ka si Omlen. Teu euy, ieu lalapkeuneun kana kula teh euy. Geus pasti we si brawes weur ku inuman ta, cek Damin bari turun tina babalean gardu. Harita si Omlen ngocoblak, teu beda tinu owe. Tinu owah bener kawasan heueuh becus kana basa balana. Nei. Internet, leker, syeh leker. Leker haleuh. Nu dibelek terus jengker. Tam bapak atam dagang etem terang bulan terang di kali buaya timbul di kangkamang Ardawi. Sileng urang mana sia kumaha dilalo ka tempat mereka? Ngeling ka dieu teh rek laju panganten dilaeng rek ieu budak ku jaka. Cek si Omlen nyampeurkeun ka Jakaria nu keur ting jaranteng jeung Asmita. Atuh nu araya di garduh ngarasa kaget. Teu katingalieun di urang lalaki anyar pinangi. Sedang ku si Omlen jeung ku jelema mabok kabangieun. Harita si Omlen beuki ngadeuketan ka Jakaria. Bari dulu dag-daligdeug kalawan ngocomang. Hiek ku Jakaria sungut si Omlen bau pengar. Nih. Barea. Ya. Bari nyai. Ani ka jelema lain ha? Lamun jelema. Nya teu omong-omong sia. Hayang inum ani ka teh kau sagani ha? Ya. Uyup kan juga ya. Bagi mah kan ieu mah. Ngeunah. Pokna bari ngasongkeun cangkir seng ka hareupeun beungeut. Puguh Jakaria asa beuki nafsu, geus teu kuat ku ngambeuna sungut si Omlen. Tina sakitu waktu si Omlen ngasongkeun cangkir di tepak palebah pigeulangna. Beungu sia, cek Jakaria cereng cangkir murag. Ameng sia wani ka ngaing ha? Asa anjo beureum ngaing. Si geledeg ya ku ani kaya. Cik si Omlen bari saleber ngirimkeun gempuran. Da puguh ningangkeun ka Jakaria nu geus beunghar ku pangabisa. Sakilat ngabalieurkeun beungeut bareng jeung ngageblosna gempuran si Omlen. Teu kanyahoan si ku Jakaria asup kana hulu angen. Si Omlen ngaharekeng. Awakna moyong kod malah marada unur-unuran. Teu kitu tak-tak si Omlen dicentok nen solontod ka hareup terus dipapag ku dua jurus sajajarkeun kana dada. Jabron. Dayagdag si Omlen ngadayagdag nembrag baturna nu opatan nu keur ting jaranteng tukangeunana. Ngan celeng we Subinta. Subin luncat kalawan nyentak. Buang sia-sia. Urang mana siling ha? Rek nyieun bibit rurujit di tempat dewek sia, ha? Cek Subinta bari tububun celik. Atuh teu matak aneh lamun nafsu na Jakaria asa kahudang. Manehna nemal semu seuri nu sinis. Dewek nincakna ka tempat ieu lain lantung tambi laku, lain lunta tanpa seja, atawa palid ka irid ku cikii. Kaseuna ku cilencang. Cadu mungkuh haram dempak deuleu. Cadu munur haram ngejat. Aduh hareupan jeung nu kitu patut. Sok geura ebrehkeun ilmu panemu kadijayaan ilahi. Meunang ku guru ti si babalak Salim teh. Tema Jakaria nangtang jojoh patutunggalan ka Subin. Baduh sia. Kumayuana keur make kuku kitu.
rek ngadon sosoro kojor sileng deh. Umat mau jadi ngaos ya. Dewek lain rek sosoro kojor. Tapi rek neangan manusia nu hayang dikojoran ku dewek. Tema Jakaria huntuna menika kerot. Bangun nu hayang ngerekeb sedang Asmita gawena rutret. Ngabagi reret. Kanu tiluan bari taki-taki sok sieun nu tiluan miheula nyerang. Umat kamari sore bisa ngojoran diri batur paling-paling anu kitu ules moal bisa mantog di kagogobrog. Wani sileng ka dewek, ha? Moal pati-pati dewek wani adu hareupan lamun teu wani jeung begalan patina. Tong make hiji-hiji obatanana madep kawe sia. Ya, bangka warahna keur sia. Sia. Subin mere pasangan kitu di Jakaria ngebrehkeun pasangan gerak jeung jurus orai sinu. Dibarengan ku ngaluarkeun napas si Ganuniu. Sedang panon duanana manco seukeut kapilawan. Hah? Celeng Subin luncat ka hareup. Dampal suku sabelah nojerek ngajejak beungeut. Ngan orokaya Jakaria teh eleh rikat gentak ngadoyongkeun awak. Bari suku sabelah ditarik ka tukang. Bareng jeung kitu tuura Subin dibanting ku pigeulang leungeun kenca. Des cerete. Subin ngajerete teu beda ti kuda adean. Bari terus ngejat ka tukang serog Jakaria mere pasangan dina gerak monyet nagong. Atuh Subin asa tambah panas manehna teu sabar. Luncat deui ka hareup bari muterkeun suku nu katuhu rek ngahanca beungeut Jakaria. Subin ngaluarkeun sora nu matak rentag kana hate. Tapi serangan nu kadua kalina gagal deui bae. Sabab Jakaria rikat ngareundeuk tidinya gerak pamonyetna dimangfaatkeun. Bareng jeung ngareundeukna ramo leungeun anu kenca teu antepan ngajamret peuteung. Puguh Sudin ngagoak taksiran karasa peureus jeung nyeri keur kitu ku Jakaria digeuweungkeun ka gigir. Aduh. Subin para mitra aduh-aduhan tuluy bari jajari jegan. Ningali kaayaan kitu baturna Subin nu tiluan jadi kabawa nafsu. Tiluanana jelung jeleng harita laluncatan ka tengah bari serut-seret ngalugas bedogna. Ari si Omlen tadi ge terus nyuk suruk sisi gardu. Jeleng Jakaria luncat deui ka tengah bari sakilat ngaluarkeun dua siku-siku tina jero kampretna. Jakaria ngulinkeun dua siku-siku. Bari metara dina diputer-puter atuh pogoh we siga nu bawarieun nakar tidinya ngebrehkeun gerakan nu anyar dina gerak dadali ngalayang. Suku kenca ngangkat suku katuhu rengku. Sedeng dua leungeun kenca katuhu bari nyekel siku-siku. Muka kagigir siga nu rek hiber. Tidinya mah tiluanana leungit kasabaran terus ting aseureudeg bari nyarabetkeun bedogna. Puguh Asmita meninggal lenyap mangpaurkeun inggih Jakaria kabeunangan. Tapi kapaurna eta ngadak-ngadak leungit sabab Jakaria teu eleh rikat teu eleh pinter dua bedog di pihak lawan kenca katuhu dibantingan ku siku-siku. Belesur Jakaria ngajaul bari siku-sikuna. Teu antepan sabelah ngulawit rek dipake ngabanting sirah nu jadi lawan. Ngan orokaya lawan age teu eleh pinter manehna gentak ngareundeuk. Geblos tungtung siku-siku ngageblos matak seueul. Belesur lawan saurang ngaberi kaluhur. Tak! Pedog awor jeung siku-siku ngaburicak bijil kemangseun. Curalit celek. Jakaria napak kana tanu. Saberut diserang kuno saurang. Bari nyudukeun congo bedog meni nyolocos. Lempengan kekemplong. Dibarungku ngalaurkeun sora nu matak sentar. Cileng. Jakaria luncat ke belah kenca. Harita pareng nyaranog kabaturna nu jadi lawan. Tina kituna Jakaria gentak muterkeun awak marengan ngangkatna suku. Hiu cabrod suku Jakaria hasil ngabanting kana beungeut nu jadi lawan. Cungkel lawan saurang ngajungkel nang karak pengkang. Sedang nurek niru kekemplong ku congo bedog nyolontod. Puguh Jakaria siga nu ngeunaheun ngabanting punuk pihak lawan. Dek bluk lawan rubuh deui nang kuban. Jeleng nu saurang luncat bari nyabetkeun bedog ti gigir. Siap lep Jakaria ngalalopkeun sirah. Sedang dampal suku ngahanca kana tulang iga dina gerak tampele ngajol. Nu jadi lawan semunu seueul ngaharekeng malah rada ngadang heap. Keur kitu Jakaria nyusul tepus ngabanting pigelang leungeun ku tungtung siku-siku. Duk kerjet. Harita pihak lawan ngerejet. Kalawan bedogna murah gilek Jakaria malik deui ka tukang kabeneran. Pihak lawan nu duaan tas rarubuh teh ting korejat harudang. Jakaria ngulinkeun dua siku-siku ting hariuk. Serog Jakaria mere pasangan deui kanu duaan, tapi saurang ge eueuh nu unggah peta malah unur-unuran taksiran ngarasa teter ngayonan wawanen jeung kapinteran Jakaria. Para mitra kaum dangu.
Harita sakumaha nu kauninga serog Jakaria mere pasangan deui kanuduaan. Tapi saurang ge eueuh nu meta malah unur-unuran taksiran ngarasa teter ngayonan wawanen jeung kapinteran Jakaria. Ayo sia bangsat-bangsat geura barudi silaing sia. Jakaria nangtang tapi saurang ge eueuh nu wani nemal-nemal acan. Ngadon silih reret jeung baturna, lu kabehanana tarungkul. Ari Jakaria jeung Asmita harita teu incah balilahan. Nagen di eta tempat siga nu ngahaja nunggu pihak lawan barudi deui. Waktu Jakaria keur ngaduk-dukan urut lawan, di belah wetaneun garduh aya saurang lalaki murid keneh Salim. Manehna ningalieun kanu keur tarung, gentak ungah ka imah Salim bari teu mikirkeun loba semah nu marunyungan. Si horeng murid keneh Salim katelah omo nu maksudna rek bebeja ka Salim. Naon mo? Tanya Salim bari ngareret. Pok omo nyarita harewosan maksudna ngabejakeun yen baturna anu ngajaga keamanan sisi lembur keur tarung. Salim sakedapan hatena ngentab ngan teu bisa majar kumaha sabab keur meujeuhna loba semah ondangan. Nu akhirna Salim ngageroan saurang angtanggelanana katelah rojak ruruntuk rampog ti tatar pakidulan nu geus masagi tina bab pangarti jeung kasebut jelema garang. Gidi gerojak nyampeurkeun sarta nanya, "Naon Gus?" Pokna kalawan punuk dicekal ku Salim. Ero harewosan yen nu ngajaga sisi lembur keur tarung. Tina kituna rojak ungeuk kalawan teu loba nu dipikir deui cerut turun tuluy ngageding kaluar ti pakarangan. Barang tepi kanu dituju ka sampak nu opatan kalimasi omlen keur digitikan ku Jakaria meniting poyongkon. Kisanak. Montong nyeun kalakuan kitu peta silaing. Lamun aya keneh hate hayo jaja dewe ku ilaing. Cek rojak bari nepak dada sorangan. Gilak Jakaria malik sarta nema leuwih kasar. Montong ngaheulakeun ku kubuk sia bangsat madep heula deuleu. Gableg sabaraha telebuk ilmu silaing ha. Hayo geura gunakeun pangabisa sia anak bangkabara. Cek rojak make jeung seuri ngagak-gak tanda ngahampas ka Jakaria. Bari ngudaran baju kampret hideung. Terus dialungkeun ka sisi siga nu ngahaja hayang katangar boga pangawakan seseg. Ku ayana basa-basa kitu ti rojak seuneu amarah Jakaria nguntab deui kalawan terus teu ngalobakeun miceun waktu atawa loba nu dipikir ngan jeleng luncat ka hareup. Bari dua siku-siku teu antepan but beting hariuk rek ngadagor sirah nu jadi lawan. Ngan orok kaya sasa tadi geus disebutkeun ngaran rojak teh tanggalan Salim dibubuh ruruntuk jadug rampog kahot tukang luas maragatkeun nyawa batur. Harita serangan Jakaria kakaraeun gagal sabab rojak rikat ngalepkeun sirah miceun pibahyaeun. Bareng jeung kitu para mitra, pigelang leungeun Jakaria katewa kep kayet Jakaria ngarejat malah siku-siku murag. Ku tarik-tarikna rojak mencet pigelang leungeun. Sedang siku-siku nu beulah kenca teu antepan rek nyuduk ke kemplong. Ngan orok kaya rojak leuwih seukeut paneulina. Sakiceup leungeun Jakaria nu keur dipencet dicentok ka gigir. Nan solontok syak teng. Punuk Jakaria dibanting ku leungeun kenca. Bruk Jakaria daek teu daek ngalaman rubuh. Tapi teu sakumaha lila ngorejat nangtung kalawan teu mangalobakeun nu dipikir deui ngan celeng luncat ka hareup. Dina gerakan kidang ngejat kalawan dua jurus sajajar dipake notok dada nu jadi lawan. Jamron. Dayagdag ku waktu ieu rojak. Nu sakitu jangkung bedegel kuat ngadayagdag. Sabab dua jurus sakembaran juk Jakaria dibarengan ku tanaga nu cakup rosa. Waktu rojak keur ngadayagdag. Disusul tepus beungeutna dibanting ku suku kenca. Kalawan teu misli rojak ngacungkal nangkarak bengkang. Ku ayana kitu Jakaria leuwih garang manehna luncat rek nyusul tepus nu jadi lawan dina gerak julang ngapak. Dua dampa suku nenjerak dada nu jadi lawan deg kerjet. Nu jadi lawan ngerejet panon duanana rada ngaburileng. Karasa dada meni asa remek. Tidinya Jakaria ngangkat di suku nu katuhu. Maksud rek ngahanca deui tapi nu jadi lawan masih kene tahan kalawan bisa newak suku. Kep palebah pigelang suku Jakaria ditewak sarta diparieuskeun ka gigir. Atu awak Jakaria murilit ka gigir. Keur kitu gado Jakaria dijejek puguh we. Tumerapna lain lumayan. Gado asa nyengsoal puhu pingping asa pegat. Siga nu meunang ngabatek. Geus kitu hulu angen Jakaria dijejek ku dampa suku kenca. Dayagdag Jakaria ngadayagdag. Awak ngadangheak siga nu berat ka tukang.
Tina kituna Rojak kakara ngagunakeun gempuran nu berbobot ngahanca tarang. Jabron cungkel Jakaria ngacungkel. Para wargi sadaya Rojak harita siganu bunga ngagak-gak seri. Geura sambat bubuyut sia jaya kamigung. Ngan saseret poe ieu sia bisa neuleulegan alam dunya deuleu. Bagiakeun bedog dewek ngalabak kana terang sia deuleu. Rojak terus luncat bari ngaluarkeun sora nu matak sentar. Bari bedog di emat lempengan tarang. Puguh Asmita ngalenyap ceuk timuruna pasti. Tarang Jakaria kana beulahna. Tapi timuru kitu teh nyalahan ku kituna bedog Rojak. Buktina we bedog Rojak sakitum harita teh para mitra. Mening nyempringna meber mening nyempring teh ukur narok batu kuat ka ngaburicak bijil kemang seuneu sabab Jakaria masih bisa keneh miceun pibahyaeun dina gerakan ucing ocon ngagorentelkeun awak kasisi. Korejat Jakaria ngorejat bareng jeung malikna nu jadi lawan. Saberut nu jadi lawan nyeureudeg deui rek nyodukeun congo bedog lempengan beuteung ngan edas aya ku teu sangkanaker Jakaria tamah rikat manehna gentak ngalegot ka beulah kenca. Sedang ramo leungeun kenca kesit ngajamak buuk nu jadi lawan. Kuat ka ngadang heak bareng jeung leungeunna kenca ngarawel buuk. Leungeun anu katuh ngahanca kana palebah beuheung. Des. Nu jadi lawan kuat ka ongke. Kurosa-rosana tenggelan Jakaria. Ngan teu ku hanteu Jakaria kaancikan ku kaapesan. Seseukeut bedog nu jadi lawan ngagaris kana palebah bitis. Seret krejet Jakaria ngarejet. Berbeuyi getih ngaberbeuyi sabab bitis Jakaria dewol. Atuh karasa rem harita teh ramesana buukna rada ngenoran. Tidinya nu jadi lawan aya kasempetan manehna malik si kuno kenca asup kana palebah tulang iga dina gerak pancul nonjel. Pancuh nonjel. Deg soloyong Jakaria nyoloyong kasisi. Nu maksud rek nyokot siku-siku nu ngagoler gijireun Asmita. Tapi teu kaburu kacokot sabab nu jadi lawan teu eleh kesit. Manehna luncat bari awak semu dongko. Marengan hembatan bedog harita teh para mitra kalawan teu mis deui keuna kana palebah bincurang plak krejet Jakaria ngerejet siganu jingkrak samalah rada ngejat ka tukang sedang Rojak abongkena kasebut ruruntuk jadug rampog manehna teu kapalang rek nemongkeun kagarangan waktu Jakaria ngejat teh nyusul tepus bedogna ngubeng dina sirah dina gerakan ramat lanca. Taksiran maksud jeung tujuan Rojak rek munggel jangga. Tapi aya ku edas kabina-bina cacakan suku Jakaria geus kabeunangan oge masih kene bisa miceun pibahyaeun anu gede ku jalan ngareuneuh bari awakna rada ngagaleong. Sirah Jakaria ngalelep. Awak Rojak rada murilit kabawa ku gerakna leungeun anu dipake ngaheumatkeun bedog satakar kebek. Sakilat Jakaria ngagunakeun gerak pamonyet. Sanggeus ngalelepkeun sirah teu terus ngajaul bari leungeun katuhu teu antepan ngajamret kulit beuteung kalawan digeuweungkeun ka kikir. Krejet Rojak ngarejet awakna melenting keur kitu Jakaria nyusul tepus ngahujanan puhu ceuli nu jadi lawan ku dua gempuran pereup nu keker. Jabron dalig Rojak da dalig degan taksiran karasa lieur. Jeleng Jakaria luncat ngarawel siku-siku nu ngagoler sisi kebon. Kilek malik deui terus luncat muru nu jadi lawan. Prak, siku-siku dipake ngabanting bedog. Des, bedog nu jadi lawan kuat kapotong tengah-tengah napis. Harita Jakaria nu tas ngabantingkeun siku-siku. Sukuna napak deui kana taneuh bari awak rada marius. Meh-mehan ti bebeut ku polana sorangan. Tina kituna Rojak masih boga keneh anelan. Manehna nyabut peso balati tina sela-sela beubeur. Kalawan teu loba miceun waktu jeleng Rojak luncat. Bari nyudukeun congo peso rek ngincar ke kemplong. Puguh we batur-baturna Rojak jeung Asmita gede kayakinan kana pasti ku ayeuna Jakaria baka pinanggih jeung Rajapati. Tapi ijiran kadinya teh gagal sabab Jakaria teu eleh rikat, teu eleh seukeut reret. Barang pibahyaeun geus nampeu sakilat Jakaria ngadoyongkeun awak bari teu kanyahoan tungtung siku-siku dibalikeun ka tukang. Bres. Tobat. Rojak ngagoak matak ngalenyap hate nu ngadengi. Awakna melenting leungeun dipake nyakel peso balati ngacung. Jedud siku-siku nu amblas kana beuteung Rojak teh dicentok. Kilek Jakaria malik bareng jeung kitu. Siku-siku dipake ngahanca tarang. Beretak.
Daek teu daek para mitra. Rojak ngajung ka harita teh. Awakna ngageblug kawas nangka asak murag tina tangkalna. Kalawan teu budi deui ngabeng-bebengkang guyang getih. Sedang batur nu opatan lain milu belopati kanu geus ngabebengkang teh. Kalah cari leumeut mata simeteun. Taksiran bakating kureuwas jeung ngarasa gimir teu sangka bisa ngungkulan kakuatan ti baturna. Ki Asmita buru-buru ngejat Jakaria ngagero kalawan teu mikirkeun kana bitis gudawang baloboran ku getih. Manehna ngejat di belaan suku sabeudah digugusur. Kitu deui para mitra Asmita ngaberengbeng nuturkeun Jakaria ninggalkeun tempat urut begalan pati jojoh patutunggalan. Nepi kalesna Jakaria jeung Asmita eueuh ti eta tempat. Duka terus balik kasarakanana, duka terus mabur kanu jauh. Wallahu alam duka kamana inditna eta Jakaria jeung Asmita nu tangtos engke kapayun baris kagambarkeun deui. Para mitra kaum dangu, heuleut setengah jam sanggeus Jakaria jeung Asmita areueuh. Murid-murid Salim nu opatan kakaranya lampeurkeun kanu cilaka sakujur awakna pinuh ku getih. Waduh cilaka tanggelan Kang Salim. Nepi ka ruksak ieu Aduh. Jak, Rojak sing kuat jak. Cek Damin ngarasa salempangeun ingis Rojak perlaya. Sabab kaayaan Rojak ngalempre. Getih tina beuteung terus-terusan kaluar beungeut gesepa. Ret Rojak ngareret serta ngomong haros-hos. Min. Kumaha dewek geus ieu euy. Dewek ku harapan lila ku melenang di alam dunia. Dewek hampura kumasa poe mangkukna nyarikan si laing euy. Kalawan nyiduhan beungeut si laing. Aduh. Rojak ngahargung taksiran teu kuat nahan ka nyeri beuteung ampir-ampiran budal badil bijil peujit. Songsuna kuring kudu dihampura euy. Teh mah Damin dumareuda. Kojengkang si Omlen nu tas laleret tina mabok nyampeurkeun sarta pok cacarita. Kilanceuk hampura kuingnya. Nah tu kilanceuk salogoto teuing. Ari geus kieu mah saha nu baris nyandanganana? Geus moal boa pamajikan kilanceuk sediheun, ditinggalkeun ku panutan, mangkaning pamajikan kilanceuk sakitu satiana, sakitu bager jeung geulis. Lamun sekuring teu boga pamajikan kasimarsati mah, pasti pamajikan kilanceuk dirawatan. Kadar batur nyaritakeun kuring mulung muntah paduli teuing nya. Sumpahna ge daek jeger manglebarkeun ka pamajikan kilanceuk. Duh. Alah, watir teuing ku pamajikan kilanceuk mangkaning kawin ka 7 bulan jalan. Lamun barang dahar teh mah can weureuseub atuh, cek si Omlen matak pika sabeleun ngomong ka mana karep. Rojak ngaharekeng bari panon duanana peureum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cek si Omlen. Dami nyentak bari panon teu sirikna bijil kabeh ti popolotot. Si burung sia tuh yana keur jelema can pae can naon geus nyebutkeun innalillahi ku ceuleuh sia teh. Lain ge jelema sabaraha we samatu nu mata ku sarea didaroakeun sing buru-buru dicekek ku tetelo tah jelema eta mah. Omo nyambungan milu keheul. Nah ngomong teh kabon kitu wae kilanceuk amit-amit teuing. Baruna ge tetelo mah moal wani nyekek juriga nyekek ka kuring mah. Sabab kuring tetelo pernah durur misan ka tetelo mah. Geus aya mah ulah sempal kapiguyon, ulah si disalahkeun jeung batur sakanang. Ieu ye kilanceuk urang garotong sugan bisa katulungan. Naon teh ku mitohanna Kang Salim. Ku bahru minta sabang ngadenge beja cenah. Bahru minta ilmuna cukup, coagna mah gudangna pangabisa, pabrikna pangarti tak kitu. Sok euy garotong euy, cek Subin bari nyabakan bobokong meuni asa potong. Geus kitu mah regenyeng Rojak digarotong ku opatan. Tapi harita teu dibawa ka Imah Salim sabab keur loba keneh sema. Nya harita Rojak dibawa ka Imah Ading. Sanggeus digolerkeun dina dipan, jerut harita Ading turun. Tuluy ngaleos maksudna rek ngabejaan Salim tina perkara Rojak cilaka, kasoran tina jojoh patutunggalan. Kalacat Ading unggah tuluy nyampeurkeun ka Salim, nu masih keneh renengan jeung Hidarsi. Pok Salim ngaharewos ngabejakeun yen Rojak cilaka. Apuguh we batin Salim ngaranju, kapunten. Sanes Salim para mitra. Ading. Beungeutna beureum semu geuneuk kadorong ku panasna hate. Ret Salim ngareret ka Hidarsi nu keur melenguk alung. Nyai wayahna ku akan ditinggalkeun le sakedeung. Akang teu kuat hayang kacai. Cek Salim bebejakan Nyi Darsih mah rek kacai. Dadakuna mah rek kacai pada harek nempo Rojak. Sedeng Nyi Darsih nemalan ukur ku ungeuk, tama teu teh nemalan teuing. Geus kitu Pok Salim harewosan ka bahru minta mitohana. Geus kitu Salim ngaleos jalan ka tukang. Kalawan teu sakumaha lila dituturkeun ku bahru minta.
Sadatangna ka Imah Ading ujug-ujugan tawang salim nyarekan murid-murid dan opatan, kaya nu dibere pancen ngajaga keamanan di sisi lembur. Harita salim amakna kagila-gila, meniteu sirikna teu teh nyerag sagala dibalangkeun. Rakatak salim baeud dengan dua nanulak cangkeng bari nongongan murid-murid nu tas dicarekan. Sedang murid nu opatan saurange eueuh anu wani nembal kalah ngareluk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Waktos nasib.